Weh. Woi. Dorong gua ya, ayo ngomong. Ah, balik ayo. Dorong gua dong. Mundurnya. Oh. Oh. Ini parah nih. Tuas. Majuan bu. Tuas. Ya maju dulu kemarin teman-teman pisan. Ini ngatur. Dia sih main. Ini parah nih. Semalam aku mimpi. Bro, Zing. Belum. Apa aing? Nah, ini parah nih. Apa dia? Tenang. Coy. Rek ngalongok si Ebeng, gering cenah. Lah manja gering gimana eta? Ih, heueuh pun beja tadi. Lah kena ngolok deui tara ieu si eta ge tara ngolok ieu antep. Pan karunya tegaul maksudna si Ebeng teh. Tara gaul tara kumaha lah geus antepeun nama lah balik ka itu. Ih, keun bae si Ebeng kitu mangan urang ulah jiga si Ebeng da kewajiban muslim jeung muslim teh teh lamun gering boku mah bae kudu ngalongok, kudu dilongok. Lah geus Jeung kening ganjaranna yo. Nu ngalongok jalma gering teh boh jalma muslim 70.000 urang didoakeun ku malaikat. gitu. Keun bae si Ebeng mah tara ngalongok batur teu gaul ge, nu penting urang ulah jiga si Ebeng. Oh nama tuh lah. Yuk. Kudu digaul segala. Sorongkut kopi nanyot rokona aduh niqamatana. Ah, mat euy. Tenang.